Dasar kuntinya cek si Mang teh ya. Oh, Eta si kunti teh balik deui yo. oh. Daripada maneh tukang beca you know. Abo anjir. Begadang jangan begadang, walau tiada artinya. Begadang boleh saja, ada duitnya. Kenapa begadang ai? Oh, duitan mah. Lain apa duitan maksudna teh. Ngejantul, lain begadang kudu henteu, ngopi henteu. Hirup teh asa kesepian kieu. Andaikan orang sakti mandraguna. Asa inget film baheula. Bisa leungit, bisa hibur. Film baheula. Gelut jeung naga. Inget film kus kitu teh kreutik. Indit sugan we ku ditu. Manggih. Sakingetan urang teh. Kayak makam keramat. Sugan we di bere jimat. Asa keum kieu. Rinding we. Geura di panas. Buruk ting ah. Eta gitu makam keramat teh asa keum kitu. Iya gitu. Punten bah. Abi yang minta kesaktian bah. Suara naon? Astagfirullahaladzim. Bah. Aya naon jang? Pura bah. Aya naon ka dieu ngaganggu wae. Abi ayang minta eta bah. Kesaktian. Minta naon ha? Ayang sakti abi teh. Bukan we jadi kenyataan. Hayang model kumaha? Hayang nu siga film baheula nu bisa ngleungit teh ya. Sok ku abah dibere saktian. Asal aya syaratna. Wah. Syaratna. Nya, Naon tah? abah hayang rokok. Geus 5 bulan teu ngaroko-roko. Rokok naon bah? Abah mah hayang filter. Filter? Nya, embung kretek. Filter nu kos kumaha? Hayang ciga budak ngora we abah mah ah. Rokok naon teh teh nu di alpa-alpa teh ese naon teh teh. Yuk. Abah teh modern gitu.
rupa-rupa budak ngora zaman ayeuna di. Siap bah. Sok gerak ke ku abah dibere jimat ya. Ese Ese. kira masa aya kopi henteu. Sok amun ayam majeng kopi najang. Bigudai. Ubu. Anu pahit mah geus bosan, pahit deui ah. Meni gaya bah kopi gudai. Tuh yang rasa coklat. Oh siap lah. Ya si garitu lah. Ke ku abah dibere jimatna. Tapi nyokot lah. Ya ji garitu. Ini. Bisi bah. Ya. Masa eta ya gelas. Wih kemudian aya kopi na euy. Amis gudai bener. Misi bah. Ya sok. Nah, tereh teuing sia teh ha. Kilat bah. Kayak paket. Manya zaman ayeuna aya paket. Nya aya bah. Da mau keur bareto mah model abah mah teu aya paket-paket kos itu paling ge kantor pos. Iya bah. Kopi tiis bah. Arek moal. Bunga yang dihaneutkeun heula. Boga anget mah. Jauh. Nya geus kajeun lah kembae gaaleun oge. Nya di dieu nya bah. Nya sok simpen we. Ieu rokona. Ese. Di dieu. Nya sok gimana we nu penting mah katingali ku abah. Nya Korekna aya teu abah teu gaduh korek ieu teh. aya di jero bah. Nah, syukur ari aya mah. Pareu mah pahurung. Hurung atuh bah. Syukur ari hurung mah. Ya hiji deui syarat nu kadua. Nuhun bah. Naon bah syarat kedua. Ulah ngintip anu keur mandi. Astaga. Nya bah siap. Awas ya ha. Aneh benang akibat Nya bah. sing ditamplong ku abah ya. Nya bah. Nuhun. Soalnya geus katingali dina abah ya, dina leungeun abah ya. Nuhun. Nya siap laksanakan bah. Ya ku abah dah. Beret dah jimatna dah. Iya bah. Ya sok. Tong ditiup sia teh ha. Bau jigong. Sugan. Sakti Mandraguna. Cik atuh gerak kali itu gerak mangkat gerak-gerak. Abah yang ngopi ya teh ya. Duh. Geus 5 bulan tuh ngopi-ngopi ah. Nya bah. Abang nama abah tuh di calana ieu teh ya. Nuhun bah. Nuhun. Nya sok. Nuhun bah. Nya sok. Punten. Yang digebret ku abah ya. Yang nu gitaran. Kurang cobaan lah. Kurang tes. Cuma balik bukan nama ke situ mah. Balik. Leheung teu. Akan pakan reungit. Nanti kue naon kue kemis kemisnya malam jemaah gitu. Anjing kliwon deh. Aduh. Tuh, Naon? malam Rebo ayeuna teh. Rebonya. Heeh. Cik kalau orang tinggal. Nah, lihat. Error. Selasa sekarang teh. Nya. Ayo sok. Wah, Udah nyanyi deh. Nyanyi lah. Ma, Bapak
papa. Ma, papa. Kabayang lo. Satuan remel kurang keur di Bekasi. Anu ngamen. Oh. Satuan remel. Aduh, kabungut-bungut yuk. Aduh, tatot yuk. Anting gede. Oh, yang beri naik ke yuk. Iklan gitu. Ya, permisi ibu-ibu, saya mau menghibur ya. Saya mau menyanyikan lagu, semoga semuanya terhibur ya. Gitu. Ya, langsung saya kita nyanyikan aja. Oh, ini beri melayu, mabok ke mabok dikotok ke naon. Pas dia nyanyi. Mama, oh mama. Anjing, jaing deh. Langsung dia teh jadi juga kumaha banget serem tapi nyanyi mama. Aduh, anjir rasa kumaha si hung ngecoplok. Aduh, nyanyi nyanyi iya tuh lagu iya tuh gini kan. Ke dia terima lagi mecak aja. Tuh, tanggal itu lama cuma kalau rambut ter kuung. Oh, emang itu meraban laut itu. Ayo Noel aja. Oh, serem. Duh. Jadi sakabayang ayo heula carita ti Mang Beca ini. Oh. Karena teh yo. Aya nu datang aya ieu. Si Mang teh balik carita teh da geus penting. Ya. Jam 12-an lah gitu. Balik ngaliwatan mall. Ngaliwatan mall teh da geus garempling teh jalan teh yo. Aya hiji awewe gulis yo, seksi gitu. Oh, terus Kata ada meureun di rumah nya. Ngageroan beca gitu. Mang beca. Cenah. Kemana aja Kak? Pondok Gede cenah ngomong teh yo. ya. Terus habis pernah jauh teh gitu kan. Pernah jauh gitu kan. Ditanya dari nang cicing gitu. Paling mana belok tuh. Nah, hamun cik si Mang teh mungkin dia mungkin kanu poek ya rada leuweung-leuweung ya deket makam cenah. Puting eta posisina. Peuting jam 12 peuting Oh, ya teh. Sugan teh tengah poe. Itu pernah ngopoe ereng-erengan atuh. Udah peuting. Pas tembus ketemu ka leuweung awi cenah si jalan teh udah horeung ku rumunan awi teh Oh. Pas asup padut teh. Aya pas tempo lawang makam gelembar tinggal reuwas anjir eta teh. Si Mang teh reuwas cenah. Astagfirullahaladzim. Dasar kunti nya cek si Mang teh ya. Oh. Eta si kunti teh balik deui yo. Oh. Daripada maneh tukang beca ini. Abo anjir. Nah, cik urang ulang ngomong ulah ka mana-mana wae. Ka ente ieu mah. Teu percaya aing teh 2024 aya nu kos kieu patut. Teu aslina. Urang icing wae. Tapi aing murag. Sempat mana pun. Mau balik. Di mana dia ngobrol teh? Di Pika Kunti. Aduh. Heeh gitu teh jelema teu kunti gitu. Heeh. Sarwana mung eleh. Heeh. Aya awewe sarua gitu mung eleh aing teh meunang gitu. Heeh. Aduh. Teu manusa teu geuring jariah. Bararingeun dia nya. Ente ya. Ente ya mah. Teu. Wah, ente ya mah ya maksudna naon ya? Aslina Kumaha ya teh? urang icing wae leuh. Sang ya mah euy. Bener ya. Aslina urang sok ka jauh sok. Nah, urang ngajauh ya. Nah, urang posisi kieu nya sok. Oh. Enggak usah saha. Mantakna urang aneh. Sok urang icing kieu sok. Percaya aing teh aku ayeuna tahun 2024 aing masih keneh aya nu karar itu. Percaya. Tah.
Mabalik. Ngobrol sih kemana wae ini. Yes. Berhasil ternyata kenyataan. Abah mujarab. Sakti. Wah, simpen dia. Makengke. Sugan we anu herang-herang mencrang di jamban. Wah, kayak awewe kurang intip. Harum. Buru-buru ah. Bela nasup. Pakai ah. Astagfirullah. Aduh. Liar euy. Siapa? Cek abah ulah noong. Jadi we abahnya disirap. Kokok.